Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umaha mitra dangu dararamang dina danget ieu. Syukur alhamdulillah upami daramang mah mang oge aya dina sehat walafiat. Tong yang kolong teuing kana waktos mangga urang sasarengan dangukeun dina judul Budak Culun bagian anu kaopat. Prung kaparayun. Hiu pos si Jojon ngayunkeun peureupna kana si Hasim. Si Hasim ngalalep ka belah kenca atuh plos we nya. Tenggelan si Jojon henteu kena kana sasaran. Teu anta parah deui si Hasim ngabales narajang ngasupkeun peureupna anu kenca kana dada si Jojon. Hiu balicet si Jojon ngabalicet ka belah kenca. Plos tonjokan si Hasim oge nyeplos. Teu kanyahoan tiburieun dulhak narajang ka si Hasim ngan untung we si Hasim rancingeus rikat manehna ngagolentengkeun awakna golenceng. Plos panarajang dulhak henteu kena kana Hasim. Kurang ajar siap babanjit campelak sia. Geus urang pokona mau ulah diberi ampun ye. Hihihi sok we ari bisa mah euy. Nek make jurus nan we oge gerak tamplokeun pangabisa mararaneh euy. Si Hasim bari gagaro hulu. Maklum we manehna mah teu siga-siga keur tarung. Geus we sia ulah babacot. Rasakeun ieu panarajang dewek. Sok si Jojo narajang deui. Ku panarajangna anu leuwih ampuh. Pon kitu deui dulhak sarua narajang babarengan. Rada kawalahan oge si Hasim sabab teu dieu teu ditu dipindo ngan untung we si Hasim leuwih rancingeus manehna ngadoncela ka belah katuhu bari terus manehna nyapu sukuna. Maksudna teh nyapu suku si Jojon ku dampal sukuna. Hiu cebrod dalik deug. Si Jojon ngadalig deug keuna pisan ku tajongan dampal suku Hasim. Haram jada sia atadul babanjit. Hihi syok we atuh. Ye rasakeun deui ye. Si Hasim narajang deui ku panarajangna anu leuwih rosa. Gedug kana walikatna si Jojon solontod. Jojon nyolontod. Gebruk namru. Bari kokosoyan maneh nahan ka nyeri. Hiu gedug. Aduh, kitu cek si Jojon bari manehna kokosoyan. Atuh dulhak leuwih nafsu. Seak narajang. Untung we Hasim malik. Terus panarajang si dulhak
ditangkis ku leungeun katuhuna. Syak, hiu, 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 kudu des. Jarig-jug, Dulhak ngajarig-jug sababaraha lengkah. Sedangkan Hasim menukur ngageser. Keur kitu Hasim teu mere ampun deui narajang kana Dulhak anu leuwih rosa. Syak, cebet. Panampiling Hasim kena pisan, kana palipisan Dulhak. Goak. Dulhak ngagoak, bari terus manehna undur-unduran. Mitra dangu, Dulhak jeung Jojon cungkrang cingkreung. Sigana mah geus teu untupan ngalawanan si Hasim. Jon, kabur Jon. Cek Dulhak bari miheulaan lumpat manehna. Atuh berebat weh. Si Jojon ge nuturkeun Dulhak anu geus miheulaan lumpat ka lebah. Sim, Aki Samad gegeroan. Aya naon ki? Dengar ti eta mangkeluknya, nek naon maksudna. Bet nyegah urang kadayeuh bari jeung teu puguh judul. Oyuh ngajak haliu. Kuing oge teu ngarti buki. Geus dasar we tama. Sigana mah aya nu diarah meureun. Teu nyaho buku urang ge jelema balangsaknya. Moal we urang ge nek ngalunta ka lembur dayeuh bugu nek nyer milik. Pajarna mah meureun urang loba duit. Eta meureun nya kinya nu disebut begal teh atanapi rampog. Meureun. Padahal mah urang naon araheunana nya. Ku aya we eta manusanya. Ku macem-macem ye anu hirup di dunia. Cek Aki Samad. Bari manehna cengkat nangtung. Sim, geus urang-urang ngalobakeun waktu. Hayu urang mending leumpang deui lah. Mending mangkat deui urang supaya segera nyampe ka lembur dayeuh. Nya atuh hayu. Bring we atuh. Hasim jeung Aki Samad leumpang deui ti pangreurehanana. Cag urang tunda lalampahan Aki Samad jeung Hasim. Pikeun sampeureun. Urang kocapkeun di hiji lembur nyeta lembur dayeuh. Waktu harita panon poe geus lingsir ngulon. Loba jalma-jalma balawiri nuju ka tempatna sewang-sewangan. Aya anu tos di kebon, di sawah, di ladang, di mana wae anu tos ngalaksanakeun pagaweana sewang-sewangan. Urang caturkeun di hiji imah anu mana eta imah kawilang tohaga oge, gedong sigrong, palataranana oge lega.
anu mana waktu harita aya hiji jalma anu keur calik we ngabaheuhai dina kursi malesna bari ngelepus udud. Siga nama eta teh saudagarna di kampung eta nyeta di lembur daya. Olah iya geus sababaraha poe ieu nya si Hasim can aya we datang ieu boa-boa teu cager ieu teh nya geus saminggu can aya datang deui jangjina mah nek 3 poe cenah. Kitu pok-pokanana eta hiji jalma anu katelah Juragan Dudung. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan aya anu lempang nuju ka eta imah eta. Ke saha itunya Cek Juragan Dudung teh bari manehna cilegeug nempo ka jalan. alah siga semah tama euy da teu wau punten. Oh mangga linggih. Cek Juragan Dudung bari manehna ngojengkang hudang nyamperkeun ka eta semah. Punten Juragan, sim kuring rurumpahan di tebih-tebih. Oh mangga. Kini ada calik. Ibuna. Juragan Dudung nyauran ibuna atanapi nyauran istrina. Kah kitu cek Bu Dudung nembalan ti dapur. Cing mawa cai ka dieu yeuh aya tamu geura. Kin antosan sakedap yeuh nuju ngakel kitu cek ibuna. Kin kisilah mangga calik. Oh hatur nuhun Juragan, hatur nuhun. Punten yeuh rek gancang naros we. Saha jeung anu ti mana ieu teh? Oh sim abdi Juragan anu ti tebih anu ti kampung Cirahong ieu teh. Memang ka dieu oge tebih-tebih aya tujuan di ka Juragan. Upami telepat mah ieu teh sanes Juragan Dudung gitu. Telepat sim kuring pisan. Cek Juragan Dudung. Telila Ibu Dudung datang bari nanggai baki mai rancai jeung lalawuhna. Eleuh geuning aya tamu. Cek Ibu Dudung bari ngecageun baki anu dieusi cai jeung lalawuhna. Teras nyolongkrong ngajak sasalaman. Sumohon ya. Itu cek tamu teh. Leos weh Bu Dudung mah ngaleos deui ka dapur rek neruskeun hanca pagaweanana. Oh punten ya kisilah
bade aya tujuan naon jeung punten ieu bade naros ari nami teh saha. Ari lembur mah tadi pantos disebatkeun tadi teh nya lembur Cirahong. Oh sumohon juragan, abdi anu katelah pun samid ieu teh anu mana sim abdi rurumpahan ka dieu oge aya tujuan anu kalintang pentingna anu memang bersangkutan jeung Juragan Dudung kitu tah. Itu cek Mang Samid. Bari manehna teh regot nginum cai siganu memang karasana hanaang sigana mah jam meuning argot pisan. Semohon anu dimaksud tujuan itu tujuan kumaha ya kieu juragan? Sim abdi rurumpahan ka dieu teh kalintang pentingna anu mana ieu gaduh priyogi pisan. Nya ngeun priyogi teh priyogi naon ieu teh anu jelas ya. Cek Juragan Dudung. Bari manehna teh ngelepus udun. Kieu juragan, sim abdi teh gaduh kararepet kitu oge upami Juragan Dudung tiasa nulungan ka sim abdi kararepetna teh kieu abdi teh butuh dana anu lumayan agengna kaleresan ya sim abdi bade nyical tanah. Oh, terus tembal Haji Dudung. Kitu oge upami Juragan Dudung aya minat bade meser ka eta tanah, sim abdi bade ngaluarkeun kumargi abdi teh butuh dana ya anu kalintang agengna. Sakali deui juragan punten pisan. Oh gitu. Memang sabenerna mah kuring oge ngabutuhkeun ka eta tanah. Sabab kabeneran sim kuring oge keur meseran oge da kana tanah. Tah kaleresan upami kitu mah eta pisan lah juragan. Kumargi ya abdi keur manggi kararepet intina mah keur kamusibahan ieu teh. Oh gitu. Kira-kira tanahna jauh henteu ka jalan. Caket pisan juragan, caket pisan. Kandaraan oge atuh laluasa. Cek Mang Samid. Bari paromanana siga anu bunga. Tah lamun kitu ke kuring jagisu ka ditu isukan. Sabab ieu keur aya nu ditungguan. Bade gak kuring can aya datang. Ke lamun geus datang bade gak kuring, ke kuring ka ditu. Ka lembur naon tadi teh? Lembur Cirahong juragan. Taroskeun we Mang Samid we. Oh gitu. Nya atuh ari kitu mah. Ke sim kuring rek nyiapkeun sapuratina di dieu nya.
Atuh di ditu siapkeun we. Pastilah lamun cocok kaya anak sesuai jeung hargana. Pastilah kukuring di duitan, pasti kukuring dibeli. Mang Samid unggut-unggutan bari jeung ngarasa bunga sabab paromanana beda. Tah kitu juragan, hatur nuhun sateu acana. Sigana ieu karerepet sim abdi kasusah sim abdi bakal kajait. Lamun memang eta tanah tiasa kapeser ku juragan. Nya lah ari kitu mah. Pokona mah kuring tungguan we di ditu. Pastilah ka ditu. Tahu pami kitu mah juragan. Sim abdi bade permios bae. Nya atuh teu naon-naon ari kitu mah ngeun hampura nya. Ke isukanlah sim kuring pasti ka ditu. Sabab kuring oge aya nu ditungguan ieu teh. Oh, sumuhun juragan, sumuhun ari kitu mah sumuhun. Abdi badai permios bae nya juragannya. Kayak orang isukan pendak di Lembur Cirahong. Nya cing ari kitu mah. Tembal juragan Dudung solongkrong weh. Mang Samid nyelongkrongkeun pananganana ngajak sasalaman ka juragan Dudung. Teu dilamitan leos weh. Mang Samid mah indit. Teu lila juragan Dudung ka dapur nyamperkeun istrina. Ibuna, Aya naon apana? cek Bu Dudung di dapur nembalan. Ka dieu heula gerasa kedeung ieu. Aya badamina keuneun. Aya dame keuneun. Teu lila torojol. Ibu Dudung nyamperkeun ka juragan Dudung anu keur ngaheubra we di patengahan. Aya dame ke naon apana ieu teh? Siga nu penting pisan. Cek Bu Dudung bari calik digigireun juragan Dudung. Kieu ibuna. Pan semah tadi teh aya kepentingan jeung bapak. Manehna cenah rek ngaluarkeun tanah. Kulantaran manehna boga karerepet anu penting pisan. Ngabutuhkeun dana cenah mah. Manehna rek ngaluarkeun tanah. Oh gitu. Teras kumaha? Cek Bu Dudung tembalna. Tah, ku bapak disanggupan. Cek bapak teh isukan. Tungguan we di ditu. Urang bari nungguan si Hasim pan, can aya datang. Nya, Hasim lila teh dongkap ka dieu nya panya. Buah-buah teu cager. Tembal Bu Dudung. Sugan we manehna penting ieu datang. Kayak gisuk urang ka ditu lah. Ka Lembur Cirahong mastikeun masalah tanah teh ya. Lain ibuna. Geus asak ieu sangu di dapur. Geus karasa lapar ieu. Cek juragan Dudung bari ngusapan beuteungna. Ari masalah eta mah. Apana? Tos saya ogi atuh.
Cigayu urang atuh tuang heula. Saur Bududung bari ngojengkang ka dapur rek nyiapkeun pikeun tuang bareng. Mitra dangu teu karasa waktu nyerelek harita teh geus reup nuju ka magrib. Panon poe geus surup geus tunggang gunung. Kadenge sora jangkrik gaang jeung cari cangkas birasada ditembalan ku sora cihcir jeung satwa-satwa leutik anu lainna. Teu lila ngong azan magrib di masjid. Mitra dangu waktos natos tenyekapan. Insya Allah sanes waktos dongeng Sunda anu judulna Budak Culun karangan Mang Asep dicana ku Mang Asep urang disambung deui kumargi waktos natos tenyekapan. Hatur nuhun permios.